Cek bahasa ieu nama. Lamun ku bapa dipertahankeun ka ditu tembong. Segala hayang kongkorong teh mah kenna teh. Segala hayang ali teh mah. Segala hayang make legging cara pakaian teh mah. Make gulang. Tah di mana awewe minta diserahkeun ku hiji salakina dipertahankeun ka dituna bakal ogo. Buset meni alabatan topeng Orbin sia. Ulah wani teuing jangan. Arek iraha deui nya tangge. Dek iraha deui bebela kanu jadi kolot. Tanggung jawab. Budak mana kitu kuring? Budak mana? Yeuh, budak tunggak jati. Wani kena bener, sieun kena salah orang tua saya dihina begitu dalam, tapi selaku anaknya. Belum tahu. Goblok teh pengejek deh. Epes banget. Tuh hidung tah. Apa dalang ruat gitu. Micen cangkang cau di dia teh nyaho aya preman keur ngadat sugan. Wah, ilaha illallah del. Sugan aing teh cangkang cau teh gede. Cangkangna mah deui tibang cau pulo. Lamun cangkang cau Ambon rada pantes oge panjang ongko meber ongko. Nu gedena mah di mana meureun nya? Paling nu gedena mah di jero di mana hajat meureun nya. Sok Pak. Sekali lagi saya akan bertindak. Siapa yang menghina Bapak bilang kepada saya dikarenakan kewajiban saya. Yang jangan menangis. Sebelum Bapak terbuka mulut Bapak jangan menangis dulu dong. Dikarenakan ini kewajiban anak. Kalau memang Bapak sakit, anak pun sakit, Pak. Di mana Bapak gering, kuring nu berdoa sangat Bapak teh gering nemen. Tanya si burung mah kitu. Dasar udah kurang hidung mah kitu. Si kunaon sih ngarep-ngarep kolot gering. Yo, lamun cenah kolot urang gering mah pan Bapak ka dituna isdet. Pan beureun warisan teh oke-oke saja. Ai oke teh naon sih? Oke teh jadi. Buset paingan uing melak kacang ararokeh atuh. Aisyah melak kacang ararokeh gitu. Nya ararokeh uing melak kacang. Buset aing ge boga daging okeh da. Yang naon Pak? Nu ngahina ka dewek teh lain urang mana-mana. Saha? Rombongan Pak. Rombongan. Rombongan keneh. Sugan si bolot sugan. Sia mun alebatan topeng Saban Putra geuningan sia. Beli dadak dig. Buset iya. Lamun rek dadak dig rek giras lamun panggungan mahal. Timbang panggungan murah meni dadak dig. Ya inga murah sote pada ka kolot aing. Sok Pak. Nu ngahina ka dewek teh batur sakasur deui. Indung ilaing ngahina ka dewek majar teh dewek goreng patut majar teh dewek hidung. Majar teh dewek geus teu kuat tanagana. Majar teh geus ngurangan tanaga amekan ge geus nyenen kemis ngenta diserahkeun indung ilaing teh kuat. Sugan teh saha? Oh, gede sih ngalumpuruk cepot. Sia tadi mongkos nya sia rek adat-adatan. Da ilah sia tadi tembok. La ilaha illallah, Pak. Meni leuleus uing. Sugan teh urang mah urang mana-mana. Sugan teh urang jauh, Pak. Tadi mah digibas ku kuring. Nya aing sakira dihina ku ma eteh mah borocek ma eteh buku cek uing Bapak mah geus peot. Tanya. Geus letoy. Nya lemah uing ka Bapak mah nya ka emam uing kumaha ngambekna nulungan ka Bapak ayeuna. Yang nyeri hate indung ilaing menta diserahkeun. Kang, cengeng kitu. Sabab dewek teh suka kene gede kene kasukaan ka indung ilaing na indung ilaing na diserahkeun ayana. Ganeng. Sukuan trek naon ingat.
nya ayeuna mah eta mah tadi diserahkeun ka bapak. Yo Pak, bapak kos lain lalaki. Noong mah tong kakolong Pak. Dunya tidak sedaun kelor. Dunya budahan. Tuh pegawai pabrik budalan Pak. Rek nengan hukumannya Kang. Mah eteh yang tadi serahkeun, serahkeun. Nemen-nemen teuing sih. Teman-teman teuing. Naon hesena awewe mah tadi serahkeun. Di mana awewe mah tadi serahkeun ku bapak dipertahankeun, bakal mangkak ka ditu ge Pak. Dosa bakal dosa. Bakal ogo ka ditu ge, bakal lebay ka ditu ge. Cek bahasa ayeuna mah. Bakal lebay. Lamun ku bapak dipertahankeun ka ditu tembong. Segala hayang kongkorong teh mah kena teh. Segala hayang ali teh mah. Segala hayang make legging. Segala hayang make legging cara pakaian teh mah. Make gulang. Tah di mana awewe minta diserahkeun ku hiji salakina dipertahankeun ka dituna bakal ogo. Bakal samar kahayang ka dituna ge. Hayang di rebonding segala. Buuk anu tadina rintik hayang di rebonding. Sok geura ge mun teu kitu huntu di behelan. Pan geus murka jelema teh. Sok Aduh make geus murka. Halis sayang ditato. Sok baheula mah tato teh di satrika zaman preman baheula mah nu aya ge dieuweuh-euweuhkeun jelema zaman kiwali halis sayang ditato. Buset baheula mah kaluar ti pangbuyan make tato. Ayeuna mah disenikeun. Buset awewe make tato mending lamun panon teu cureuleuh. Bang panonna kurang hiji. Tah nu matak mangkak awewe malah dipertahankeun. Lamun lalaki mah wajar rek kumaha ge, dek kurang hiji ke lalaki mah. Buset. Sok ayeuna mah eta dipertahankeun ku bapak. Ya, bakal ka ditu ge hayang legging. Sakalina diajakan sare ti peuting ngomongna ge naon? Hayang kongkorong. Sedengkeun bapak naon pangmelikeunana keur emak. Arek meuli make naon? Ieu. Bapak teh jelema pangbalangsak-balangsak nya pantes mah eta minta diserahkeun ge. Pantes. Buating bapak marek niangan dek niangan emak marek niangan doh ABG Nengan berondong. dek niangan berondong. Serahkeun Pak teman-teman teuing sih. Hirup di dunya awewe minta diserahkeun bapak cicing we. Kalah ceurik. Sok emang uing teh nyaho gitu. Yo emak teh ulin HP. HP nage nama ganti. Teu nyaho. Emak lamun diintip uing, emak di kamar uing di tukang. Lamun uing tas nampolan suluh teh Pak. Make HP na ge merek Topo. Opo. Naon? Oppo. Sebenarnya itu merek Topo. Asal diusap penjelut. Asal diusap penjelut. Gambar lalaki. Ya bapak mah teu nyaho sih mah ulin Facebook, Instagram, BBM, WA. Ya bapak mah HP-na si HP dibeungkeut ku karet. HP-na HP geus reuneuh. Jadi teu nyaho bapak mah. Ayah indung ilaing ulin HP jang nya pamere budak berondong cenah mah. Nyaho gitu ilaing. Yo Pak, sok ngebel wae. Bel wae. Ai bapak bisa maca henteu? Henteu, dewek teh bisa maca. Nya kitu. Yo, mah eta teh sok SMS-an. Yo. WA, karam kirim jeung ka Bogona. Aya Si Cepot. Wah, ngodar bapak aing yo. Ya bengek penyakit bengek di panas sudah ge. Kalau dibeja-bejakeun eta. Pak, mah eta boga ka Bogode. Aya Wah, tulu leuy modarna yo. Udang. Udang. Waduh, ampun. Nu bener jang, pasana kuring ngabohong beuneunan. Tah nu matak serahkeun. Hei. Bener Kang Yo, kurang ijem lamun Cepot, kolot Kang. keur manggih kasusah, manggih ka nyeri, lalemu hatena. Ulah di komporan. Ulah dipapanas, ulah di komporan. Ya emang gitu mah eta boga ka Bogor. Buset. Mobilna ge nyaho aing. Yo, eta lalakina teh make mobil Terios. Aduh. No bener Kak. Ieu kamar ge ngaliwat Terios, aya Corolla, aya Ras. Ka Bogor emak nya nu liwat we eta mah. Buset sugan aing teh ka Bogona. Jurig. Sia mah mangaruhan teh ka mana ngarep sia mah Cepot. Teu hidang sia mah. Pokona Pak cek kuring serahkeun. Geus moal bener Pak. Awe kitu mah dipiara ge.
Yo, engke na teu nyokot emok teh ngaku nyokot emok. Coba bapak penghasilan di mana coba lamun emak nyokot emok. Sedengkeun nyokot emok teh awewe mah lain sapoe 2 poe. Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu. Geus lain nama-nama hari eta mah lain. Itu nama-nama renteng gitu. Nu mah geus Pak. Serahkeun ya Pak. Yang ge lamun geus diserahkeun di mana mah eta diserahkeun? Dikawin ku uing Pak. Set. Bener kurang hidang sama. Si mah teu hidang. Si mah mematahan teu diserahkeun aya pangarah barang gitu. Aya ka. Ay gitu sia beuki ka matere sia. Beuki sia ka maete nya beuki nya barbor sia cepot aing ge ngerenyet. Set awan nu bener pisan eta. Aya anak sugan ilaing hidengan wala. Aling. Aling. Tuh nyaho si bapak mah eta sih ojeg-ojegeun ge. Nya jelema hees kumaring nyaho di ojegeunana. Yang indung ilaing dewek gede kene kasukaan. Aling. Iya nu bener mah iya. Mundur. Ulah mapan Mundur. ulah diseunewan. Kos lain anak pangkolotna we naon teh. Pematahan teh bener. Kahayang teh ye lamun kolot keur baluung teh pikiranna caangan. Jangan. Bere lilin, bere obor, Bere pandangan diskusi. Kumaha carana sangkan jodoh teh page? Memang ai soal jodoh pati bagja cilaka malin panda urang, tapi rasana nu makawasa, tapi urang selaku dharma ngalakonan papatahan wajar. Elingan kolot teh. Sia bogo kama ete sia bogonya aing ge sarua. Tapi kitu teh nama mangkani. Punten Pak. 1000 ledek bendu salah salu jantan duka manawi Bapak luntur emutankeun soal si cepot mah. Tong didenge lah. Tong dipikiran, tong didenge. Tong didenge geus cepot. Asar jelema kieu tuh tah. Sinti. Ai curug dimiringkeun dinu tarang teh naon? OTM. Ai OTM teh otak miring. Kapal keneh wae. Tuluy kumaha jang? Yo. Ai bapak rumah saya teh boga salah ka mak. Teu rarasan dewek rumah tangga ti baheula nepi ka kibari ge teh cepet raya salah dewek mah. Sanajan bapak teu boga salah, api-api bapak boga salah. DP hadap asor lelemu hatena bageuran ku bapak. Bageuran atuh. Kudu narimakeun bapak teh hirup geus kolot, mae teh mah ngora keneh. Kedeng-kedeng ceurik, kedeng-kedeng ceurik erakeun ku tetangga. Mending tengah Geus 10 poe mending lamun cenah beurang mah tengah peuting jemplang-jempling bapak jejeritan sugan uing teh digencet ku emak. Si horeng si mana horeng bapak teh deuh. Kos lain sangiang weh. Mae teh minta diserahkeun bageuran kurang. Lelemu hatena. Ye bejakeun ka mae teh buat tinggi teh gogoda hirup di alam dunya biasana nu naik daun mah kitu. Wah, naik daun kumaha nya biraku ti bahul ti kurungoran pi ka aki-aki. Mari teu boga sepeda butut-butut acan. Yo anu rek naik daun mah ti sepeda ka motor, ti motor ka mobil. bilang bara teh sepeda baju-baju. Bilang bara sepeda tuh baju-baju eta. Cicing sialah. Cicing. Pak, di mana ieu nama etehna? Lu kagak mana nu? Paling ge nyampur budak ngora meureun. Cicing atuh sia teh. Cicing. Nya paling ge keur malam mingguan meureunan. Teuing ka gor, teuing ka stadion, teuing ka mana? Eta si cepot. Mangkening ka bogohna teh numpak motor. Saha kamari mah eta ngabonceng motor. Buset. Yo, eta mah lainna tukang ojek lain ka bogoh emak. Eta nu ngaboncengkeun motor. Buset. Yo. Barang ditempot teh kuing rantena pegat. Ngaboncengkeun awewena barang dibawa teh ka bengkel. Eta nepi ka bapak keur ngawangkong. Buset pamajikanna timburuan. Barang luak, liuk, ieu pamajikan aing kamar ditempot teh ditangga seri keur nyaliksi. Saha sih nyaritakeun saya supir truk. Ya supir truk memang gitu sakalina tumpak motor jeung awena can naik geus maju. Masuk aja ditempuk ditawaran mobil ku aing. Atuh tuh bawa mobil embung cenah. Barang mau motor teh cek pabacit teh. Urang can naik geus maju wae. Sugan teh berat-berat naon bana kempes.
Punten Pak Bageran, teang indung ilaing deuleu. Dek ditalek ku dewe. Tanya ku Bapak Bageran awas. Bageran. Sing inget kana pangeling-eling kuing. Ulah diserahkeun. Lalemu hatena awas. Kak, teang mah teh jung. Nya sia we rek neang mah. Nya dewek mah perkusian itah ka dulur kolot tak doraka sia. Ya, bareng atuh ka ditu. Barang-barang Ka mana urang teang mah teh? Ka mana sih? Paling keur meuli buah-buahan di dalam Karnadi. Jang, teang ka ditu jang. Lu gain nira lu mundur mimit kang wilayah ngerana. Mangga Pak. Jung